Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendak deui sareng Ibu Rina Tesya Anggreni dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu ayeuna urang diajar materi dongeng bahasa Sunda kelas 10 SMA Negeri 1 Batu Jaya. Dongengnya eta carita nu teu asup akal jeung teu kajadian. Biasana sok nyaritakeun kajadian-kajadian zaman baheula. Nurutkeun Budi Rahayu Tamsah, dongeng mangrupa cerita rekaan nu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Dongeng mimiti gelar dina wangun lisan sumebar ti hiji jalma ka jalma lian tur teu kapanggih saha nu ngarangna. Lantaran sumebar dina wangun lisan, teks dongeng babari robah atawa leungit. Robahna teks teh alatan aya anu dihaja jeung teu dihaja. Unsur-unsur dongeng aya tema nyaeta ide, maksud atawa tujuan nu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongeng nu baris kapanggih ku pamaca. Dua galur osok disebut oge jalan carita atawa runtuyan carita, kajadiana sambung sinambung pikeun ngawangun jadi hiji leunjeuran carita. Nu katilu unsur intrinsik teh aya amanat, nyaeta pesan pangarang nu hayang ditepikeun ka pamaca. Umumna amanat dina dongeng mah tara nembrak, tapi karasa sanggeus rengse maca atawa ngadengekeun hiji carita nu sagemblengna. Jenis-jenis dongeng hiji aya dongeng pabel, nyaeta dongeng atau cerita rekaan nu eusina ngajarkeun moral. Contona ieu aya dongeng si Peucang jeung Buaya. Nu kadua aya jenis dongeng sage, nyaeta cerita rekaan ngeunaan kapahlawanan. Di dieu contona aya dongeng sajarah Dewi Sartika. Saterusna aya jenis dongeng parabel, nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma. Di dieu contona aya dongeng Si Kabayan. Nu kaopat aya dongeng mite, nyaeta dongeng nu nyaritakeun lalampahan hiji jalma nu dianggap karamat. Di dieu contona aya dongeng Prabu Siliwangi. Nu terakhir aya dongeng legenda, nyaeta carita rakyat nu dianggap minangka hiji kajadian nu bener-bener kungsi aya. Di dieu contona aya dongeng legenda Keong Mas. Hatur nuhun, pendak deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.